Wilujeng enjing pamiarsa tepang deui sareng simkuring antara reksa dina warta Sunda. Ayeuna urang bakal ngabahas foto anu nuju viral di media sosial nyaeta Punch monyet di Jepang. Aya kajadian unik sekaligus matak nyeredet hate di dunia sato. Nyaeta ngeunaan Punch, hiji monyet jenis malaka Jepang anu ayeuna keur hirup nyalira lantaran dijauhkeun ku kelompokna. Dina kahirupan monyet Jepang, sistem sosial teu kacidak ketatna. Punch anu asalna boga posisi anu cukup hade, ayeuna kalah jadi sato anu kapisah ti babaturanna. Numutkeun para ahli sato, aya sababaraha alasan naha Punch nepi ka ditutupkeun. Nyaeta pamimpin anyar dina kelompokna anu mere parintas secara tak langsung sangkan anggota sejen teu deukeut jeung Punch. Pamiarsa, lalakon Punch ieu ngelingan urang nyen dina dunya sato oge aya hukum sosial anu kacidak teasna. Mugia nasib Punch bisa enggal-enggal saya deui, eta ditarima deui ku kelompokna atanapi manggihan kula warga anu langkung sumea. Sakitu warta anu tiasa kapihatur, simkuring amit ungkur amit mundur, wilujeng patepang deui dina warta salajengna. Hatur nuhun.